Mantak lamun Sidina Abu Bakar mah ningali manuk kemudian tungkul cerik sugan teh yang cerikan naon orenganan yang cerikan mun kaula jadi manuk hibar tuan hibar paeh selesai di akhirat hanya jadi lebu hayang teuing jadi manuk teu berurusan di akhirat. Cek Abu Bakar lantaran kula Abu Bakar seorang manusia nikah hayang jadi manuk sotek kulantaran embung bermasalah di akhirat be ayeuna geus teu bisa kula Abu Bakar pasti ditanya ku malaikat dihisab dihitung satu persatu cerik Sayyidina Abu Bakar nu geus jelas ku Kangjeng Nabi jelaskan salah satu penghuni surga adalah Abu Bakar Siddiq kok masih kena cerik ai urang masih kena WA-an Masya Allah eta mah geus tolol naga bin goblok bin boloon bin beladitun goblok tahu 2 kilo ti goblok kan itu mending orang kene kolot Allah introspeksi diri sing hade umur teh nyaho isuk nyaho sore nyaho pagi siapkeun jang pertanggungan jawab di hareupeun Allah. Aya jelema endek ngabunuh datang ka imah urang Khalid sia bangun bareureum kitu kunaon dieu aing ngabunuh Ki Zaid emang kunaon pokona mah sia datang ka imah aing kadekeun golok kadekeun we buluh ta Ki Zaid goblok ta Ki Zaid emang urusan ngulusuh nyawa kadekeun golok dibere ku urang golok tah Khalid maka baik kali itu terjadilah pembunuhan Khalid ngabunuh Zaid menang golokna ti urang ka bawah sebab urang nulungan kanyana mentak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal Zaid ieu kerja nih ngalaletrek dewe panggung dek hajat malam minggu aing paminggu hajat malam minggu malaman Rasul ayo panggung ulah bangmong panggung nantu orkes cedet sia malaman Rasul magrib na kiai kapetingkeun nama eta insyaallah saya kawan lalin ente atau aing mah tungateng ngobay suganteng nyeun atuh sia itu demi friended geus ka dieu atuh aing nulungan deui kelah kasih atuh demi friend aya dak meuli rokok tah meuli rokok Khalid mah teh setengah bos ieu kurang paku tah meuli paku kotek kopi tah meuli di akhirat eta Ki Khalid nungga bantuan panggung Ki Zaid jang ngigel biduan orkes insyaallah menang Ki Khalid ge menang digejebur-gejeburkeun sarua bae sebab nyana ngarumpak ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan tita ulah ditulungan ku jada nyieun panggung bege nyana milu di dinya kabeleteran insyaallah aduh Gusti Allah sing ade takos kararitu bae Gusti Allah
Zaid adalah bodyguard, nyana tukang jual beli narkoba, geng narkoba, gus terkenal. Ngaran nyana teh lamun digrogol si Freddy, lamun di kota Alek, lamun di Tanjung Priuk eta teh ngaranna si Jess. Warta ngaran ai di lemurna mah Udin. Si Udin ka kota jadi beda ngaranna, jadi geng. Etanya jadi geng narkoba, bos narkoba. Dibarantuan ku urang dalam rangka menyalurkeun anak sakadar ngabantuan masarkeun, henteu menikmati ngan sakadar masarkeun doang atuh kabagian sarua sing hade wala ta'awanu 'alal ismi wal. Di Indonesia kuari kermejena subur luar biasa narkoba. Info ti Cina lain lalagaan, lain kilo, lain kitu sakadar kilo atawa naon gitu ngaranna luhureun kilo naon. Sia nyawa biasa nimbang karung. Kintal, lain kintal, tona narkoba di Indonesia, can diproduksi di Indonesia. Wallahu alam kaharepna bakal kumaha. Encan deui minuman keras subur tumbuh di Indonesia. Mantak loba anu jelema sosoloyongan ngomong teu teratur. Berangkat sore balik subuh di Indonesia ambalaya etalah mabok narkoba, mabok minuman keras miras di Indonesia lain lalagaan ambalaya. Nu kapanggihan ku polisi diberitakeun 1 kilo 2 kilo nu ditilepna wallahu a'lam. Geus kos kitu bae di Indonesia. Jaya geng nah ieu deuk nyaritakeun teh urang milu kadinya atuh engke di akhirat milu sarua bae milu kana negakeun agama perkumpulan organisasi nu organisasi eta ngajungjung luhur ngajungjung tinggi bener-bener li'ilai kalimatillah urang asup kadinya urang milu di jerona bengketan ta'awanu 'alal birri wat taqwa sorga kuari deuk ditanya ai eta partai Golkar teh agama lain atuh kunaon sia sing kejebur kadinya PDI agama apa PKI cak sia tah mah atuh sabaraha sia sing harade sia di jerona. PKB agama apa lain sawa-sawa winggi gewede boten ge sawa pada bae kumaha mengkonon aduh ngan rada deuresan rada mep baheula kuari mah beuki jero malah pet 3 gambarna bae Ka'bah baheula asal deuk pemilihan umum bae asal deuk perang nya negara kos kieu keneh sabaraha sosok puluh ratus anu paeh baheula dalam rangka negakeun Baitullah Ka'bah
Bajar Baitullah kurang Ka'bah petilu orenganan pada baik wih katipu urang sarua negara kos lain dek galuhurkeun agama sekedar perlu dikajahokeun ulah kokomoan teuing ngan hati-hati saha pamimpina di luhurna ieu partai naon lain agamaan kabeh lain demokrasi kabeh ngan partai teh saha pamimpina eta bae deuleuh heulanan mun deuk milu sanajan ka neraka di luhur ngambang moal kelem asihade tapi kan partai di negara acak-acakan negara acak-acakan gua gitu partai itu sandek jadi dewana sedangkan lamun dewan toser jangka eksekutif pemerintah dek ngalaksanakeun kumaha sakieu gaya dewan acak-acakan itu kumaha aya dewan insyaallah berjamaah fi jahannam lamun teu bener mata ke penyurtilan tentang niat-niat masing-masing disurtil tetap niat masing-masing sebab Allah nu maha uninga ketika jadi DPR niatna kumaha ketika jadi PNS kumaha niatna ketika jadi bupati kumaha niatna ketika jadi gubernur kumaha niatna nah kula mah nu heran mah kieu rada heran memeh jadi lurah mah ustad hebat barang jadi lurah seminggu 2 minggu 3 minggu sebulan rada beda 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan beda 6 bulan 7 bulan embejeng kuda aneh tak kiai tadina kiai memeh jadi DPR mah pohara jadi imam akbar imam besar barang jadi DPR hiji aju teu kaburu ka masjid teu ngimaman aya sokna berjamaah mangan di tukang mek meureun nya kabelah dieuna tinggalin masbok kabelah dieuna mah nyieun deui barisan kabelah dieuna geus teu salat di masjid leungit kakiayanana baring jadi DPR heran aneh kunaon meureun cobalah kita bertajak kepada rumput yang bergoyang. Eta heran aya naonan atuh eta di DPR teh hajur robah kitu. Meureun bensin nu asup ka jero komponen mesin ialah 2 tak sehingga kaambe ku urang haseup-haseupna buau bentek akibat bensinna 2 tak jang bahan introspeksi maksudna urang bakal paeh sing hade tetep di Indonesia kieu bae satungtung teu dirobah ku urang jadi negara Islam atuh kieu bae urang deuk ngarobah negara jadi negara Islam pasti perang daripada perang geus mendingan nyana urang-urang perang emang kumaha gitu boro-boro perang karena teu dahar 2 poe bae geus calangap bae sih. Komo perang. Geus ulah ngarepkeun perang. Nu penting mah aman, damai, tentrem, kehitung-hitunganna di akhirat. Cak itu bae. Nah, ieu keur carita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal urang nganter bobogohan ge sarua meudang atuh mana aing nganter ku sia kawata aing deuk apel ngan aing sieun lewat kuburan banyak cinta sieun sok aya kunti anak aing lain ka dituna balikna pan ke jam 12 jam 1 tah sieun geus lamun bener sia ngaku babaturan ka aing nganter geus ya tah rokok di Samsu waduh kebenaran tama baraha aya nu kieu aing anteur sia boga duit teh aing nginjem heula heuh nya minta dianteur nya nginjem boloon
Ayo ngerwang bae. Ayo diadet menang bae dah. Geus atuh eta si Ki Zaid apel ngarendeng jeung awewe. Khalid nganter ka bagian padahal mah nya mah nepakan reungit. Bagian. Zaid Cilitoel atuh geus pugunya mah jelas-jelasan keur ngalamar neraka. Khalid anu nepakan reungit tetep bae ka bagian keneh bae. Eta dua tak sing hade. Sing hade. Masyaallah. Beda jeung urang birri wa taqwa. Zaid asa ka mana? Kukulintingan bae. Ngaji cenah ka Cilong. Pan kukulintingan bae. Motor aing kempes. Teu nyaho deui. Ayo nyaho ieu aing baturan geus berangkat kabeh. Atuh naik ojek bae. Bolsia boga duit baik teu kudu kukulintingan aing teu boga duit punggudaran tuh tapi aing aya ngaji bae ka dia tah aing boga motor boga aya aing jamal ka mana kapake ku sia ji bener pake cenah ngaji aing moal motorna bae tah ajak ngaji ku sia bener ye tak kunci datang bensin ayo tak kita nya bensin nya motor geus atuh berangkat Ki Zaid ngaji ganjaranana per huruf dibere 10 komo lamun maham ka jero nama sampai ka 700 per huruf eta Ki Khalid nu ngijeuman motor ge sarua teu beda ganjaranana Masya Allah nu mantak di akhirat Ki Khalid ka sorga karaget. Sia ieu ka sorga ganjaran ngaji. Emang sia sok ngaji? Tilok. Pasti boga ganjaran motor aing nu ngaji. Iyalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nulungan birri wat taqwa sarua. Masya Allah hayang ganjaran mangan bodoh mah terus. Ganjaran menang ai bodoh mah terus. Kan ngajaran meunang. Sia ieu loba naman ngaji. Mun Bang, angkot eueuh, duit teu boga deuk laleumpang. Mobil aing teh pake truk. Ye, embung aing naik truk mah emang pasir. Gengsi aing embung aing mah kajian leumpang jeung naik truk mah. Lah, aya teh mobil aing teh kijang teh hiji, dua teh pake ku sia duaan. Ayo pake. Bener mah haji. Ye, ayo. Emang aja, ayo langsung kita ditakeun aing mah aing sama sia. Teu ngaji Ki Haji banyana mobilna diinjemkeun eta ganjaranna akur. Masya Allah ngan bodoh mah tetep. Itu tetep jatuh nyahonya nama ngan ganjaran mah meunang. Teu babari jadi jeung ganjaran mah sebenarnya mah. Neuk jeung ganjaran mah nu mantak jalan ka sorga lamun nyaho mah jaloba jasa tuh. Sakumaha jalan ka neraka atuh loba nu mentak urang kudu nyaho ge ieu jalan sorga ieu jalan neraka abeh ketika urang nyaho ka jalan sorga daek ngalaksanakeun ketika nyaho ka jalan neraka direm abeh kitu kudu nyaho heula ulah sampikeun ka teu nyaho nu mentak urang ka wali-wali ge kudu nyaho ka wali-wali kudu nyaho engke lamun teu nyaho kan bahaya lamun teu nyaho ulama-ulama nu kurang dizarahan kudu nyaho silsilahna lamun henteu nyaho engke bahaya aya nu jarah baheula ka hiji tempat cu datang ka Abah tas di mana sia tas di anu sia sandu tas jarah sia nyaho eta kudu dijarahan teu so sajarah-jarahna Bah emang kunaon kiai eta teh ya urang wetan datang ka dieu garong. Aju datang ka dieu pae. Nah, disekep di dieu teh disekep, aju dikubur eta sia gajaran garong tolol ngeureunna. Teu nyaho silsilah wakos kitu. Mentak sabaraha kali di dieu aya nu nyieun zazarahan, diulah ku kula langsung. Ulah teu puguh silsilahna. Kudu jelas puguh jelemana, puguh silsilahna. Besi orang ngajaran garong mungkin nu datang lain malaikat tungtung nama genderuwo eta ieu kula mah jarah ka dieu ge emang ajaib emang kunaon kula mah supaya wahweh datang pakong kitu onam
tulang sing hade Masya Allah dulungan ka jelema dek ngabunuh bere golok kabagian urang Masya Allah dulungan jelema dek ngaji tulungan kurang kendaraan kabagian ganjaranana ilah masalah tutulu mata kurang dek asup ke salah satu organisasi komo secara praktis dek cicing di Golkar dek di PDI dek di Petilu tasawur heula santri mah cek ahli mantek cek santri belahanda tasrif heula kalimah naon apakah fi'il madi apa fi'il mudhari apa masdar tasrif heula ulama yang sailu-ilu na bae sebab naon sebab urang ngilu di Golkar berarti urang ta'awun ngajungjung Golkar sih ada di jerona naon wallahu alam kula ge teu nyaho tujuan eta golongan karya Golkar teu nyaho ngan dideuleu kiai-kiai anu arasup ka Golkar wassalam selesai kabeh nu kukula kajahoan di Tasikmalaya teu kudu dibejakeun ngaranna Garut wah lain hiji Tangerang Benteng lain hiji Serang Pandeglang nu arasup ka Golkar wassalam kumaha cenah kieu nu asup ka PDI leuwih wassalam tamah ajur tamah ai ka Golkar mah ngan wassalam doang ka PDI mah ajur inting-intingan si harade ieu golongan ngan sakur ngabejaan sing hade doang endeup bae atuh los ya negara demokrasi siap tunggu kehancuranan nah cenah kula mah ka Petilu atuh mangga bae Petilu mah cenah partai Islam bohong konon nah kan jadi nyaho orang oh kos gitu antak sederhana bae geus engke lamun aya tokoh-tokoh partai datang ka urang ulah wa kamilu lamun nyana can mere duit leuwih ajur sia mah lain inting-intingan deui teh mah penghek Duh jelas hati-hati sebab orang di akhirat bakal dipenta pertanggung jawab. Zaid Garong boga komplotan Garong nu terkenal baheula di Timur Tengah lantaran aya gurun Sahara di urang di Leuweung Palembang, Leuweung Lampung, Leuweung Medan, banyak itu di Medan, garong-garong. Nah, eta komplotan eta. Nah, urang nulungan kanyan. Jadi bagian daripada personil garong. Baik urang jadi kelas bawahanana, menengahna atau saleting salepel jeung bosna sarua bae. Atau nulungan teh mere jalan-jalan, mere akses soal garong menggarong sarua. Mun di urang mah cocolok. Sahanu nyahotu di imah Ki Zaid aya emas 100 gram lamun lain aya cocolokna. Sahanu nyahotu eta neudeun motorna teh ya di ruangan tengah lamun eueuh cocolokna. Eta lah nu mere akses. Cocolok eta na sarua eta ge. Nah ieu deuk dibahas. Wa man ari Khalid anahum anu nulungan hum ka komplotan garong wa kasara jamau memperbanyak kana rombongan kana golongan perkumpulan garong Zaid baik ilu langsung secara praktis di golongan garong tersebut organisasi pergarongan atau nyana memberikan jalan akses
untuk kelancaran menggarong Zaid tertangkap ku polisi sidang. Setelah diintrogasi ternyata bener nyana adalah bagian daripada garong. Tahan uziro tangkep takzir bihabsin bui wa tagribin picen ke daerah nu hese balik hese tapi kuarima di urang Mandagara atau daerah nu hese balik hese lantaran transportasina geus pohara geus bui supaya ulah deui aman dah tuh lamun kos kitu mah geus bagarongna lamun beunang eta mah disungsang kapan leungeun katuhu suku kenca ieu mah garongna mah teu beunang komplotan garong teu beunang hanya personil atau anu memberikan akses tahan di urang geus sarua gitu terjadi pembunuhan tangkep heula nu dicurigai pelaku pembunuh namakan can kanyawa nu dicurigai deui bae heulana tangkap tangga saya tangkap interogasi kali 2 kali 3 kali lamun geus aya celah-celah mengarah bahwa nyana adalah pemberi akses sarua tangkep nyana ge supaya nganyahokeun di mana pelaku mantek lamun encan kapangi kabeh diantepkeun heula di urang tuh iyalah ulah sok satulung-tulunganana di jalan teu hade urang kabagian secara dunia tetap ditahan di akhirat ge sarua mantek sing hade urang rek tulang-tulung teh masyaallah kari jadi rombongan Zaid mabok angkat ke polisi. Zaid, kenapa kamu mabok? Nggak tahu ada undang-undang dilarang mengkonsumsi narkoba? Tahu Pak. Kenapa kamu melakukan? Pak saya boleh jawab? Boleh. Pak saya cuma melakukan Pak. Saya kan beli. Kalau saja tidak ada yang menjual 1 juta kali saya kepengen beli tidak ada yang menjual saya kan tidak mabuk. Jangan saya tuh yang disalahkan penjualnya Pak. Iya bener gitu polisi. Saya bisaan saya kan ngaji di Cilongok Pak. Hebat tuh budak mabok ngaji bae. Di mana kamu beli minuman? Sono Pak warung. Datang ke warung. Pak, tidak tahu Pak di sekeliling sini banyak yang mabok karena belanjanya di sini. Di sini ada miras, minuman keras, berbagai merek. Di antaranya di sini ada bir bintang. Di samping itu juga ada yang tertangkap. Dia mabok. Ekstasi katanya belinya di sini. Mohon maaf Pak, saya memang jualan Pak tuh bir bintang, tuh Manson, tuh vodka dan berbagai jenis-jenis lain. Adapun soal narkoba ada di saya, tetapi saya kan cuma jual Pak. Itu kan untuk menguntungkan dan menaikkan taraf hidup saya Pak. Saya kan jualan, nggak tahu haram, nggak tahu apa, yang penting saya mah pengen beli motor, pengen beli mobil, tuntutan keluarga. Sementara yang laku adalah bir-bir ini. Saya tertuntut oleh keluarga Pak. Jangan saya tuh yang disalahkan. No, di Cengkareng ada pabrik bir bintang Pak. Ji, bener oge sih ya ieu. Cek polisi, emang siapa? Ayo pulang ngaji ke Cilongok Pak. Sararial. Orengan anu karitu ge ngaraji bae goblok. Aduh. Datang ya polisi ke pabrik bir bintang. Pagi. Mana bosnya? Sono bosnya di kantor.
Bos, ya. Saya sudah menangkap beberapa karyawan, Pak. Beberapa penikmat. Beberapa pelaku pemabuk. Di antaranya beli di warung, kemudian warung saya salahkan. Pemabuk saya salahkan, menyalahkan ke warung. Warung saya datangnya menyalahkan kepada pabrik. Ini pabriknya ternyata. Saya juga tahu dari warung. Katanya di sono Cengkareng ada pabrik berbintang. Wah, Bapak bohong ah. Dari dulu Bapak udah tahu. Jangan banyak ngomong. Gak tahu ini dilarang membuka pabrik ini. Pak, saya usaha. Kalau tidak ada izin dari DPR, Pak, tidak mungkin saya mendirikan pabrik ini. Tuh tanda tangannya juga DPR dari Dewan, Bapak Haji Soleh, Haji Makmun, Haji Tirmidzi, itu ada semua nama-nama Islam di situ DPR-nya. Nah, ini mohon maaf, jangan salahkan saya. Saya mah kalau tidak ada izin, atau saya mah tinggal tutup aja, ntar ganti saya. Mungkin dari pabrik bir saya nanti akan bikin pabrik kembang gula buat anak-anak kecil. Yang penting laku. Ini kan ada surat izinnya, ada siupnya kan. Siatunya hoge naon cenah siup. Nah, berarti kan ini dari pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan siupnya juga tuh. Surat izin usahanya tuh ada. Wow, kalau gitu pemerintahnya yang buang kawara. Cek polisi, goblok ya pemerintah. Bapak, ulah lo bomong sih ya. Berantai supaya nyahoba ya mah orang. Ulah pajar perorangan tete berantai. Nah, pemerintah berarti kabupati, bupati berarti ke DPR. Baik itu daerah maupun pusat. Wabeh. Iya mengkerucut ke RI 1. Di akhirat ieu kabehan bakal dipanggil rombongan jahanam berjamaah. Komplot ada tuh kabehan. Sebab naon? Ta'awun. Ieu keur ngabahas ta'awun, wala ta'awanu 'alal ismi wal ismi. Ulah. Geus ieu ge moal bisa mabok mun eueuh beulieun, berarti eta meuli teh sarua jeung nulungan kan ka dieu. Geus meuli teh eta ngajual teh moal bisa lamun teh ieu na pusat mun teh izin kabeh pemerintah, DPR, legislatif, eksekutif berikut nu boga pabrik, berikut penyalur ya warung-warung dan pengguna yakni penikmat masyarakat kabeh sakomplotan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'ud. Benang kabeh di akhirat. Dek lumpat ka mana sia di akhirat? Dek lumpat ka mana sing hade? Nah, ngamandak jadi pemerintah teh inggis teh kitu doang. Nih inggis ke bakal ditimbang lobaan ka arah eta apa lobaan ka arah kamaslahatan engke di akhirat. Engke di akhirat mantak ditongton ke ku urang nu bari pungplak pengple maka dasi make jas. Di akhirat dia seret sia. Aing cepuk tangan sia. Rasakeun. Lain bubu sia. Ya Allah ya kan. Ya iyalah bahan renungan sing hade. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ulah sok sambarangan tulang tulung lamun encan ditasawur heula. Ka mana ieu arahna? Ka mana ieu tujuanana? Birri wat taqwa atau ismi wal udwan. Sedangkan urang nulungan sepanjang birri wat taqwa, ulah nulungan lamun ismi wal udwan.
nulungan garong. Apakah orang pembuka akses atau milu jadi personil komplotanana tetap benang ku polisi takzir bui ican di akhirat. Wakil cek sakal mayat caya nu tagrib jelas baik pemerintah kudu memberikan keputusan anu jelas bahwa jelema nu milu komplotan garong mun tertangkap teh picen bae ka hiji tempat anu kanyahon ku imam di urang mah tempatna meureunanan nu teu bisa balik deui selain daripada dibui dipicen aya khusus pamiceunanana di urang aya pulau naon kara naon sia nyaho bae urut sia benernya Nusa Kambangan ieu mantan-mantan bener iceung ka Nusa Kambangan ka ditu kan katalingakeun ku imam yakni ku pengurus iceun datang ka lunak nyana berjanji setelah 1 bulan 2 bulan Pak saya bebaskan dan saya berjanji tidak akan kembali lagi saya ke jurang pergarongan, jurang permaksiatan, jurang penistaan dan lain-lain sebagainya. Saya berjanji Pak, tolong lamun geus kadeuleu bener-bener lunakna kelar tuh. Zaid garong kemudian tengah-tengah ngagarong teh aya nu liwat kopilah ieu ne kopilah dagang barang digarong dibunuh deui setelah kanyahoan horenganan nu dibunuh teh anakna pedagang teh anak jadikan kuari berarti garong teh bapak pedagang teh anak kuari bapak ngabunuh anak kan lamun bapak ngabunuh anak kan teu kudu dibunuh deui nah ieu mah urusan anak kan garong kumaha ieu bapak ngabunuh anak teu kudu dibunuh deui anak ngabunuh bapak teu kudu. Nah iya mah bapaknya ngagarong barang nya ngabunuh ternyata anakna iku ayeuna wa qatlul qati yughallabu fihi ma'nal qisas ngabunuhna si garong ieu dilindihkeun ma'nal qisas cek sakaol wa fi qaulil alhad makna had. Wah, lamun geus kos kieu ngaji hese. Lamun kos kieu ngaji hese, bukan di bejaan bae. Nu tadi ge hese, ieu leuwih hese. Sebab kula ge teu ngarti ieu. Hese. Urusan dina agama teh aya kisos, aya had. Urusan kisos patali jeung kemanusiaan, urusan had patali jeung hak Allah. Kan beda urusan kisos urusan kemanusiaan geus lamun bapak ngabunuh anak terjadilah perkisosan teu kudu dibunuh deui sebab aya darah nyana-nyana keneh anak jeung bapak mapan tuh kitu keneh lamun anak ngabunuh bapak eta mah jadina kisos ulah sebab eta mah urusanana patalina jeung kemanusiaan tapi lamun urusan had ieu adalah hak Allah nah lamun kebenaran Zaid garong ketika ngagarong pedagang ternyata horeng nu digarongna anak dibunuh deui ku nyana ieu dilindihkeun hukum kisos cek sakaol hukum had jadi di dieu lah aya percekcokan aya perbedaan antara keputusan kisos jeung had iyalah kumaha ulama anu netepkeunana matak
di dia main kekuatan dasar hukumna cek sakaol kisos cek sakaol had maka terjadilah kesimpulanana andai kata terjadi fa'alal awwali wallahu a'lam bissawab.